Keur menikmati pemandangan nu indah, aipek teh kalakah motorna teh kalakah mogok besti gatot ieu mah nya. Biasa we besti ieu teh isuk-isuk teh dimulai jeung nyokot MBG si Padil ieu teh nya ka posyandu tuh rame ibu-ibu oge keur nyararokotnya. Geus bebeunangan mah ngajak balik ieu teh buburu si Padil teh. Biasa we besti aya mah urang ngabebeurang deui nya ieu teh seperti biasa we besti urang nyieun eusian heula pastel ieu teh soalna aya orderan di nyieun pastel besti aya nu mesen ti pastel alhamdulillah. Geus jadi mah isiana nah hayu we nama urang jieunkeun besti mumpung beurang keneh ieu teh mumpung kakarek jam 11 nya. Urang gaskeun we besti mumpung tanagana aya keneh ieu teh lamun geus sore mah da boror ahyang nyieun nu kararieu nu aya oge leuseuh nya. Lain leuseuh-leuseuh teuing nu puguh mapan ribut engke mah meureun riweuh masaknya besti keur buka puasa. Ieu teh rek dibreukeun we genep-genep ngarah gancang beres nya besti lamun hiji-hiji mah sok tangau geuningan. Sabenerna mah geus leneng nya ieu teh besti nyieunnan pastel teh ku unggal poena geuningan pan nya. Singkat cerita besti ieu teh geus aya di imah si bibi teh di imah si Amang anu mesen pastel teh da mesenna teh atahna teh pan keur jualeun geuning nya. Mentakan ieu teh dikana nyirukeun heula besti da sok sieun rarapot ieu teh buburu we langsung dipisah-pisahkeun. Eta teh pan dagang ranginang ongko da urang oge asok eta teh ngorderkeun ranginang teh geura nya. Langsung we ieu teh geus beres misah-misahkeun pastel mah aek langsung we pulang besti. Pan itu bocil nu dua teu dibawa. Ieu teh mulang tengah aja lewat sawahnya besti da menikeun ku segernya ningali sawah kieu teh da baheula mah lain jalan ka dieu teh geuningan susukan. Da urang teh baheula mah kelahiran teh di dieu nya besti ngan dibawa pinah ku bapaknya besti ka Kadupugur da indung urang teh ka Saudi pan geuningannya baheula teh. Keur geunah-geunah video besti kalakah jeprut we pareu motorna teh da eta cenah dina busina teh aya caian bangunna teh cenah kakeueum cai cek bapa budak teh. Bari nungguan motorna hurung ieu teh besti arek leumpang heula we sok inget baheula we lamun keur sakola balik sakola SD jalan teh sok maba nya ta besti ka dieu tah nya.